Pada saat dirinya berulukna janji, aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah. Ge, kue nak kursi pemimpin, curang cilik, enengan palingan. Ngada para rego, cara ke kampanye nyebar-nyebar nomor HP, ayo jadi HP diganti nomornya. Kan rugi kayaknya oke. Mata sesama teori itu dah jika aing we panas aing pasya jeung dulur dumeh beda suara aing geus jadi geuning anggar we aing mah nyatu mah kudu macul keneh dengar ngomongari andre dapur ngabul mah kudu macul kudu ngakal heula biar ngakeun heuh matak dewek mah komo dina TV sosial media itu ieu berade hulu ayeuna tembeli miga pejabat anak pejabat berade hulu ngemo-ngemokeun harta leuleung mulai menang korupsi mah bika luas nyiksa masyarakat teh bika luas nyiksa anak batur teh nya ngemokeun sihung ngemokeun kagableg nya wah pikir ku sia dimaraga nu aing mobil loba nu aing imah gedong nu aing nya tanah lega nu aing lamun setia mah kaparankeun tangga bisa nyarita meureun sia geus kereung dileglet ku aing kitu tak aing mah awong-awongan ngomongkeun kitu janji itu ieu antepkeun we cenah ngabudak bukara sia ku dewek mah masyarakat cara dewek imah teh hayang pageuh beuteun teh hayang seubeuk pakaian hayang beuteut pamajikan oge rarareuneuh heueuh geunah nyandan geunah nyaning sok komo bari jeung nyandung heueuh mata teh oge dah hoream aing ngadengekeun kitu ieu oge heueuh mata teh siniran teh mah imah gede kusena lobana opat jalma gede geuning loba nu bangsat heueuh ayo mau omongan dewek ieu mah mata teh cewek tadi ngadengekeun dina TV sosial media elit politik ngomongkeun politik demi negara demi bangsa berargumentasi teu si A kudu kitu gara-gara uing make wak doyok jadi kieu kumis teh leubeut jadi nama kuing teh dioleskeun ka kakak buah nah geuning kakak buah mah teh leubeut kajon uing muuk leubeut teh
dengan naon penting mah gede. Tarik deui umpun ai kana batu anjing.